Halo Baraya, satu acan ditonton, subscribe helanya, atur nuhun. Karena naon cil di dia. Eh, biasa we sur kerhayang niis asal liar di Indonesia mah Nah kumaha gitu cil. nyakit we liar lawan teu kahartina kieu contoh nanya hari nu disebut SIM surat izin mengemudi disebut surat tapi bentuknya kartu. Nah hari nu disebut kartu keluarga kakak tapi bentuknya surat gerak. Nya naha. Tau ge gening. Mun meuli motor hadiahna helm. Tapi naha ari meuli helm teu menang hadiah motor. Sok liciknya. Nah benar kan liar cicing di Indonesia mah tapi kita tetap bangga orang mah jadi orang Indonesia ala lekat di mana. Ih, ya hebat orang dia cil. Orang Amerika jauh kemana-mana. Hebat kumaha ya hebat orang Indonesia tuh. Nya dina beritanya orang dia orang Amerika si Elon Musk manehna teh bakal ngirim manusia ke planet Mars. Sangkan caricing di ditu. Ah hebat belah mana nah biasa gitu mah pandulur orang ge boga imah di jalan Saturnus sugan orang sok ujrud biasa we. Si lain mah serius ya orang mah. Malahan nya orang Amerika mah di zaman baheula dina buku sejarah tanggal 20 Juli 1868 Neil Armstrong geus kungsi ka bulan numpak roket. Yah eueuh nanaonan yeuh tahun kamari memeh lebaran aki urang kungsi ke matahari naik angkot kirani beli sendal kulit pedah ke diskon orang selalu sugan bujrut. Ah, wadul maneh mah. Emang aya toko sendal di matahari? Ya ya puguh rupa-rupa tukang dagang ya aya Lainna panas kacida di matahari mah. ya henteu atuh pan basa eta keur peuting ka dituna basa malam takbiran.